Ya buat kalian anu sok dibahagiakeun ku pasangan, tong sok sakali-kali ngenakeun ka bogoh kalian, ka babaturan kalian, komo nyaritakeun kebahagiaan kalian teh kaos kumaha dimanjakeun ku kabogoh urang mah aduh meni bager pisan urang hayang nanaon meni dibikeun, urang hayang naon turutkeun, coba meni ngamanjakeun pisan ka urang teh. Sabab urang teh nyawa teh babaturan dirinya kumaha. Da aran-aranna jelema pasti hayang bagja kitu ngan, aya anu membahagiakan dengan cara dirinya sendiri, aya nu menghalalkan dengan segala cara. Tungtungna naon misalkan geus ditikung ku babaturan nyeri hatena moal aya nu kitu kan. Aya babaturan mah aya wae kan anu teu tahu diri kitu. Kabogoh babaturan ge di dahar padahal laki loba keneh di dunia ieu, awewe loba keneh. Mentak tong sok hayang ngenal-ngenalkeun atau nyarita-nyaritakeun kabagjaan mun emang bagja geus we taleg ku sorangan tong diumbar-umbar keun bahagiana sedihna rasakeun we ku sorangan tong sok dibeja-beja. Komo mun bahagia mah dibeja-beja ka babaturan. Sabab lamun misalkan urang bahagia di beja-beja bising ditikung, lamun urang sedih di beja-beja bising